Ucap udangna tos enjing rejeng enjing uca. Mohon inung sakedap deui abdi masih kena tunduk. Kadap sakedap wae engke telat sarapan oge tos siap. Mohon inung sakedap deui masih rada capek. Ucap udang tos berang. Ucap kudu rajin udang isuk, lamun udang isuk teh awak bakal segar, pikiran oge bakal jernih. Mohon Bapak abdi udang ayeuna. Aduh geus rada beurang. Nuhun, sok udang-udang. Nya. Ayeuna buru siap-siap mandi jeung imam. Mohon urang udangna kaberangan hapunten ya. Kudu dibiarkan udang isuknya supaya tekal kamu terus bisa menang rumah. Mohon abdi ngartos abdi hoyong ngarobah tapi kadang sok rese udang isuk. Berat mangga kali kanu rapi dan sudah disiplinnya. Mohon Pak Guru hapunten. Abdi telat deui inung jadi hanjakal jeung isin ka guru. Ang sedih uca nu penting uca sadar jeung hayang ngarobah. Kita sababna bapak sok cerita udang isuk teh penting bikin kehidupan sama poe. Mohon Bapak abdi sadar ayeuna mimitian isukan abdi bade udang leuwih isuk. Saya pisan sameme sare ulah hilap pasang alarmnya. Mohon inung abdi bakal nyobian leuwih disiplin. Alhamdulillah abdi tiasa udang isuk. Wilujeng enjing Bapak inung. Ujung ending ucap, wah hebat ya sudah terbiasa udang isuk. Alhamdulillah mujian teh salawasna disiplin jeung rajinnya. Mohon abdi bakal tetep usaha. Mohon ayeuna abdi udang leuwih isuk. Saya pisan eta contohan alus. Wah ucap ayeuna teh terap deui ieu kemajuan anu sae. Mohon Pak Guru abdi hoyong leuwih disiplin.